Delekeun kuari aya lurah jual beli 2 kali 3 kali terus bae pamajikan lagi leuwih ti 4 5 genep terus bae ya cak jara teu naon teu salah teu naon moal kebel ya teu tinggal didelekeun bae kasaksian ge ku urang emang mah istidrat ti Gusti Allah. Mantak riwayat Ibnu Amir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol idza ra'aytumullaha ta'ala yu'til ibad ma yasha'una 'ala ma'asihim fa inna dzalik istidrajun minhu lahum. Ngeri gasa di mana aranjeun ningali neuleuh kanyataan Gusti Allah mere ka hamba-hamba ka manusia-manusia ma yasha'una sakumaha kahayangna dibere bari netepan kana maksiat terus tapi dibere curcor. Maksiat terus tapi terus bae kamahmuran ditambah-tambah ku Gusti Allah. Eta teh fa inna madzalika istidrajun minhu. Eta teh istidraj di Gusti Allah. Baik secara keseluruhan ku urang kasaksian ku ari di negara urang maupun perorangan si eta teh jamabok jajudi tapi pan dibere bae padahal mah jazinah bae. Istidraj moal kebal deui delekeun. Ku ari aya lurah jual beli 2 kali 3 kali terus bae pamajikan lagi leuwih ti 4 5 genep terus bae. Ya cak jara teu naon teu salah teu naon moal kebel ya teu tinggal didelekeun bae kasaksian ge ku urang emang mah istidrat ti Gusti Allah. Lainnya anak nu belah kamar ieu ge contoh geus loba jasa contoh lurah nu ngaringkuk ku ari geus teu daya teu upaya jangan buadeg jasa ku ari eta moal kebel lain lurah bae kabeh jeung imam mamumna jeung mamumna moal kebel mun teu gegeran istighfar sia-sia ngade ngamakmum ka dinya di calo-calo moal kebel delekeun geus rarangsadan calo nu ti heula ge ku ari boga teu boga sapeda kempes-kempes acan jalo bajasa kamari ieu mah mobilna nu mewah nu herang teh anu nyana tuh bangunan anu agreng teh anu nyana ku ari anggeus lamun salah sing ada tah lamun salah. Aduh, mantan camat anu baheulana istimewa jasa kerja di camat tanggung buadeg jasa nu teu bisa ditanya ku rakyatna ku ari geus kolot tang ringkuk bae imah saaya-aya kendaraan teu gablek paeh geus teu bisa teu boga naon ibadah teu jaloba jasa camat teu kudu dicerok teu kudu diomongkeun ku kula teu kudu nya nyaraho mamang ge nya malah mah ja dulur mah amang pan camat na ge teu jaloba jasa eta teh istidraj sing hade. Tah eta keur nyaritakeun batur ku ari sing hade ka diri urang aing besi di istidraj bae lamun dibere kokocoran ku Gusti Allah harta loba jasa kemudian ieu aingna teu ibadah istidraj berarti lamun urangna ibadah dikocoran nah ieu mah pangbubungah ti Gusti Allah. Nah nu mantak sing hade loba jasa berarti nu ku urang kadeuleu istidraj ti Gusti Allah teh mantak sing hade cikasan nyaritakeun wallahi ma hadun minan nas basatallahu lahu fid dunya falam yakhaf ayakuna qad mukira lahu fiha illa kana qad naqasa amaluhu ajaza ra'yu. Teu aya hiji jelema ti manusia dijembarkeun ku Gusti Allah dunyana tapi teu sieun bahwa eta adalah tipuan ti Gusti Allah istidraj ti Gusti Allah berarti nya teh kurang amal jeung kurang pemikiran moal kebal deui bakal kena siksa ti Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi sing hade jasa sing hade tinggal urang ku ari nu cicing bae Kiai Ustad sok kadatangan jelema nu kararitu pan Kiai mah tuh datang bae paranti kokosed atuh paranti kokosed deuk pilkada datang ka Kiai geus jadi atuh jauhan Kiai kokosed ngaranna tinggal kotorna bae Kiai tengetkeun ku sia Kiai lah cenah Kiai uci geus atuh aing mah lain Kiai ja calo aing mah sing ada urang babarengan ya sing ada negara nu sejen mah kajian rusaknya asal udah Tangerang bae pan cenah rusak atuh geus rusak lain kajian rusak ya sa yuh pugu Tangerang pangrusakna pangrusakna teh Tangerang ieu lain lalagaan Masya Allah karim ngajabreg ambalaya tah ku ari urang mun kadatangan jelema nu kitu kumaha ja osok kadatanganan hendak inget kak dongeng Kangjeng Nabi Musa diwahyuan ku Gusti Allah Musa idza ra'aital faqra muqbilan faqul marhaban bi syi'ari sholihin di mana anjeun neuleuh jelema fakir datang ka anjeun sambut marhaban bi syi'ari sholihin sambut
mun aya jelema fakir komo ahli ibadah sambut ku anjeun eta teh anjeun teh keur kadatangan syiarus sholihin. Coba kiai aya nu nyambut nu fakir. Namun aya kiai na keur ngedeng we gitu. Waalaikum. Ka pamajikanna saya teh coba. Eta mah tetangga anu miskin teh bejakeun keur istirahat. Jeung sayupon. Masya Allah. Ieu urang can bisa jadi kiai ge can bisa. Can bisa urang keur kiai. Waalaikum. Saya tak. Kita menini cenah. Nini nya bangun mau kompleng tawang menta-menta. Bejakeun keur sare. Can bisa jadi kiai. Itu bisa nyambut. Waalaikum. Ka anakna coba deuleu sa. Aja eta mah cenah bangunna santri. Geus kolot apa berak rada kolot. Kanyohan santri sa. Calanana panjang, sampingna kaluhur. Oh, Cianjur ya kajian kukumaha ge. Cianjur ya bae kajian kukumaha ge. Naik naon nih kadinya na? Bu, kesangan, Bah. Tidak istirahat bae lagi. Ditegor sih aku Gusti Allah. Ditegor. Jauh orang dititana ge kuduna marhaban bi syi'aris sholihin mun aya nu kos kitu. Masyaallah. Marhaban ya ahlallah, marhaban. Tangkep urang. Teman-teman ceget. Aduh, jasa hirup Gusti. Sebab kiai mah keur didelekeun ku Allah, kiai mah. Sebab dibere ilmu titip aing ilmu ka sia kiai. Sia menang dapang menang nangkup di pondok pesantren 15 tahun gunakeun ku hari keur didelekeun mantak ulama Inggris jasa ge. Keur didelekeun sia ka mana hate sia coba ketika datang mantak kai mah kiai mah macem-macem nu datang teh ti mimiti nu waras datang ka nu edana ya. Aya kai mah kiai mah datang nu edan maju sakali nu datang rombongan nu edan. Masyaallah ieu kumaha menyikapina awas keur didelekeun ku Gusti Allah. Je mangkumaha eta teh utusan Allah. Nek dikumahakeun ieu tah eta datang ti mimiti nu susah kuduna mah marhaban sambut. Duh, nu miskin mah datang cari gitu. Cai nginumna gelek. Oh, kurang kene tambah. Sak anu pelayana santri geus eueuh deui cenah teh mah cai sumur. Sada mah asal cai bae geus habek. Teu kudu nu amis-amis nu kitu ieu. Sambut. Bu, masyaallah geus dibere cai ge geus bunga jasa komo diajak dahar geus katarimakeun jasa. Ieu teh lain sakadar sakitu cak Gusti Allah neuleukeun. Bagus ya nyambut tambah aing nang aing ngiriman teh. Mantap ka Kangjeng Nabi Musa mah kos kitu marhaban bi syi'aris sholihin. Datang nu miskin teh kudu bunga, datang nu pakir kudu bunga. Di aku pangleuwih ngakuna nu pakir jeung nu miskin. Mantap lamun aya kiai ngahormat ka camat salah, ngahormat ka bupati salah. Naon? Sebab kiai mah keur magahan rakyat leutik. Ketika nyana berdampingan bangga jeung bupati cak bapak-bapana santri je ai nyana dihormat ai aing teu balik sia. Cak bapana balik ulah mondok di dinya. Kunaon atuh ai aing teu dihormat datang ka dinya. Pugunya na dikiaikeun ge ku aya anak-anak aing mondok di dinya. Nyana teu ngahormat ka aing, kuna aing mah kesangan bae ka dieu pan, leumpang naik ojek. Betul, pada itu mah dihormat jasa aing teh ditanya-tanya acan. Balik ceng, pindah mondokna. Awas ya, nang sae teh nang Allah. Salah ngacak ke kiaina. Pugunya nama magahan ge rakyat leutik. Leutik beja berbah ya bagan ceng. Ya eueuh coba anak camat nu mondok. Eueuh anak camat nu mondok, eueuh anak bupati nu atuh anak itu biasa bae atuh, ja urang dikiaikeun so teh ku rakyat. Kunula leutik beja berba aba teh jaberta bata beja berba teh jaberta bata nim jaberta tama jalan mata sinjaresi ya jual mata sia. Nah kuari Musa wa idza ra'aital ghaniya muqbilan ilaika faqul lambun ujilat uqubatuh. Di mana aya nu datang ka anjeun jelema sugih menghadap ka anjeun sambut ku ucapan zambun ujilat uqubatu.
dosa anu moal kebal deui bakal kena siksa. Mun aya nu sugih kos kitu. Kanjeng Nabi Musa merenung, ya Allah ya Rabbi, apakah seluruh nu sugih kudu kitu? Ucapkeun nama kitu ngan haju deketan coba nu sugih Musa. Baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan rakyat mun aya nu sugih deketan. Geus di deketan kumaha? Ajak coba titah nangtungkeun syiarus sholihin sarua jeung pakir. Lamun pakir danjerkeun agama ku syiarus sholihin ku pakirna, lamun nu sugih ajak titah nanjerkeun syiarus sholihin ku sugihna. Ajak deketan ku maneh. Geus di deketan dipentet titah meulikeun mobil. Ulah. Tah eta nu salah teh kos kitu. Aya kunaon tuh? Ajak coba ngabangun masjid. Mun daekeun teruskeun babaturanana. Ajak coba ngabangun pondok pesantren. Mun daekeun terus babaturanana. Musa ajak coba ngabangun syiar-syiar agama aing. Majelis taklim mun daekeun terus. Mun jaga teu daekeun ulah dibaturan tah mah atuh. Berarti ngan pamer doang hartana. Tah eta di zaman Kanjeng Nabi Musa dibere wahyu model kos kitu. Tak eta teh dibejakeun ka Kanjeng Nabi Muhammad tiru kurang ku ari lamun aya datang bupati sambut ku urang. Zambun ujilat ukubatu. Wah, Bapak Bupati, dosa yang tidak akan lama lagi akan disiksa. Sial cak bupati teh. Tenang dulu. Ini mah bahasa dari Allah. Ini bahasa dari Allah bukan dari saya. Saya hanya menyambung lidah. Balik aing cak jana. Keke heula ih. Terus kaju balik masuk perwitan ih sakumaha perawan. Deketan ke orang bupati coba ajak Pak ya. Di kampung saya lagi ngebangun masjid. Ukurannya sekitar 40 ke 40. Nah ini sekarang lagi dibangun mau ngecor baru 40%. Sekarang mau ngecor. Kalau Bapak berkenan untuk menyumbang, nah ini saya harapkan sumbangan dari Bapak. Mah Bupatina. Dari uang saya. Nih deketan tak Bupati kos gitu. Deketan tak. Lamun cak Bupati nanti tunggu APBD dulu. Jauhan tak Bupati kos gitu. Jauhan tak. Mana kenang-kenangan Bupati di Tangerang ngabangun masjid mana? Tinggal gitu baik. Mana kenang-kenangan Pak Bupati pribadi nu ngabangun masjid taklim? Kitu bae. Mun nyana bagus deketan, mun nyana henteu jauhan. Lain cak sungut kula, cak sungut Allah. Kula mah ngabedakeun doa. Lain di Tangerang mah Serang. Lain di Serang mah Pandeglang. Ieu mah sakadarnya bae jang moal ieu. Ngaji eta urang ngaranna. Eta keur carita bupati, gubernur dan lain sebagainya. Ulah ti APBD ti dirina jasugih. Tah kuari pengusaha datang ke orang. Oh, nyaritakeun nya. Batu bara punya saya. Batu bantar punya saya juga. Waduh, geus paharanya saya buka batu bantar Serang meureun kadinya. Kabeh nu nyana kabeh. Wah, berarti pengusaha luar biasa. Saya beli alat beratnya langsung dari Jepang. Saya turunkan ke sana. Kerja sama saya dengan pemerintah dan gubernur di sana. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Yang ini yang di sana dikirim ke Australia, yang di sana dikirim ke Amerika, yang di sana dikirim tuh ke situ tuh ke Mau tuh untuk ke itu VTU itu saya punya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambut kurang zambun. Ujilat ukubat. Dosa nu moal kebal deui disiksa. Kan kadangnya lain deui cek jana teu ngeunaheun ieu. Kaheula tenang heula. Eta mah ucapan Allah jati tah kitu ka Kanjeng Nabi Musa. Lamun nu susah, aya nu susah, aya kiai susah, aya ustad susah. Jeung kiai-kiai mah geus bae sambut da ka Musa, cak Gusti Allah marhaban bi syi'aris sholihin. Mun aya kiai nu mana bae ti mana bae geus bae sambut. Bahasana eta kos kitu tah bahasana marhaban bi syi'aris sholihin. Sono urang ngobrol hayu urang teh. Nah eta jeung ahli-ahli agama jeung nu susah karena itu. Mun nu sugih bahasana omongkeun zambun ujilat uqubat. Sia aing cenah naon geus diomong kos kitu. Mun paeh bal kebel ieu kahisaban. Dunia mahalaluha hisabun wa haramuha ikabun. Yaqabun moal kebal mun bapa paeh kahisab kanjeun ku kumaha ge. Jalain cak kula jak Nabi tamah. Kula mangan nyaritakeun doang. Kula loba omong ieu motor bae moal teh di motor. Begitu di sepeda motor, marhaban bisyari solih. Wah, tolol.
datang nu sugih mau luar biasa nu susah diantepkeun ieu kiai Bangkawarah nu kos aju kudu kumaha nah kuari pengusaha degetan ku urang degetan teh ulah hayang jang diri sorangan jadi diri sorangan mah geus dijamin ku Gusti Allah dahar nginum engke ge aya bae nu mawan cucurut bakal nanti ulah sieun beurit marawan ka dinya ucing marawan ka dinya ye atuh tah mah geus pokona kitu bae geus di Gusti Allah Allah maha kawasa jelema nganang karak bae dah cak Gusti Allah nu mere atuh maung pun mang mawakeun ka dinya roti dijejelan ge ku mau Masya Allah ulah sieun-sieun atuh komo urang loba jelema beureunanan mau ngarupa anak urang ku anak urang padahal mah maung eta kan emang maung janya sok ngakolan bapak sok menta maksa eta maung ngaran teteh Gusti deketan ajak Musa cek Gusti Allah yuk ngenteng menang ngomong teu kudu ngomong ajak ke masjid ajak ke majelis taklim ajak ke pondok pesantren mun nya haju ngomong layak ya dibangun siap kula ngabangun deketan tanu sugih sebab eta nu sugih ge termasuk kana syiarus sholihin tinggal kuari mah bergerak na di syiarus sholihin apa henteu nu susah mah bergerak teh ngun kasusahanana bae nya mah geus boga tanda syiarus sholihin tapi iya ya nu sugih ti mimiti pejabat pemborong pengusaha dan lain sebagainya nyana aya arah kadinya satungtung aya baturan satungtung cuengkeun bae mah tak naon sih nah eta kos kitu teu bisa tak kiai teh hooh lumayanan aya di samsuan eta asal geus kos kitu bae ditegor ku Allah hei sia mah lain titah kitu titah nyukseskeun agama lain haju hayang barang batur tata mah sugi-sugi batur kunaon sia haju hayang engke lamun sia hayang ketika nyana teu meres ya bendu atuh kunaon ngabenduan dia eta menu nyana tah eta kos kitu nasihat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis salam masyaallah awas nalika urang engke ku Gusti Allah ditegor terakhir keur bubungahan beunang kabeh bakalna faidahum mub lisun fakuti adabirul qaum maka dicabut akhirna kaum dipotongkeun dipenggaskeun alladzina zalamu nyaeta jelema nu zalim kabeh tungtungna dibeakeun kabeh eta mah engke bakalna dibeakeun kabeh lamun tangkal kayu ngan sakadar pang-pangna doang diragajian ditutuhan sirungan deui tangkal kayu kuari tak tangkalna kadang sirungan deui sanajan jadi lambat kuari dihandap tetap aya keneh nu sirungan deui tapi ieu mah geus dicabut jeung akar-akarna fakuti adabirul qaumil ladzina dicabut langsung ku Gusti Allah jeung akar-akarna mun nisbat ditangkal kayu geus moal sirungan deui kitu keneh jelema zalim cabut ku Gusti Allah moal sirungan deui Abu Jahal cabut Firaun cabut Namrud cabut dicabut bae ku Gusti Allah aya teh melalui rakyat engke aya nu melalui Gusti Allah langsung siksa ku Gusti Allah cabut ku Gusti Allah tah ieu pencabutan kitu teh kadeleuna mah melalui tangan masyarakat hakikat ti Gusti Allah mun geus teu bisa ku kitu langsung ku Gusti Allah tsunamikeun deui gempakeun deui cabut ku Gusti Allah contoh nu bara heulang geus tinggal kuari urang keur berhadapan jeung Amerika Amerika mah poha aja jasa ieu teh jeung urang urang kuari teh keur lain lalagaan teh menghadapi Amerika teh Indonesia mah geus bertekuk lutut tapi di luar negeri anti Amerika geus nampak luar biasa sanajan ditincakan Irak tetap rakyatnya anti Amerika tidak akan diserahkan negara secuil pun terhadap Amerika termasuk Libya sanajan geus diacak-acak ku Amerika cek rakyat Libya anti Amerika tidak akan kuserahkan secuil pun negara Libya terhadap Amerika nemendak dibom deui kedutaan Amerika na kurang Libya acak-acakan kuari aya pembuatan film Kangjeng Nabi Muhammad baheula mah Fajar Isa Demisi baheula mah kuari aya pembuatan film ieu Kangjeng Nabina nampak begitu nampak ternyata pelecehan dibom kedutaan Amerika di Libya satu suara Irak Iran wabeh ieu mah lamun diteruskeun ku ari pemberitaanana bisa perang dunia perang agama ieu mah lain lalagaan ku ari di Indonesia ku ari geus 1-2 geus mengetahui ngan henteu dipublikeun bae lamun ieu dipublikeun hudang ujianana kiai-kiai ujianana mah titah santrina kiaina mangke bae
Ya Allah ya Rabbi, dunia geus hudang ye lain lalagaan ieu mah lamun geus pelecehan terhadap Kangjeng Nabi saha nu teu hudang saha nu teu marudah pangheulana marudah nu kamari ieu perang jeung Belanda aki-aki umur 90 tahun geus kieu bae nya nama aing mah teu perang ge tereh bae ieu jagana teh ye ulah disangka lamun geus pelecehan ka Kangjeng Nabi urang ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika kuali dilecekeun mun teu hudang nu mabok ke hujanan hudang sial meureun ta Amerika. Amerikana lurah pantogeun habak. Ja eta kepanjangan tangan Amerika. Ieu mah lain lalagaan ieu mah. Geus dibom, kuari geus diarahkeun deui pembomanana ke kedutaan Amerika nu aya di salah satu negara. Mal dicaritakeun ku kula. Kuari geus acak-acakan. Nu paehna opat anu rumah sakitna Ambalaya, kedutaan Amerika di Libya dibom make roket. Emang kumaha gitu. Tah ieu kuari keur ka Indonesia, keur ngome janggot SBY. Tenang ye. Aduh ampun ini Masya Allah karim. Nah ayat yang numantak rahimallahu abdan tadabbaru hadhil ayat. Allah merewelas asih ka jelema anu mikir jeung inget-inget kana ieu ayat. Lantaran lamun kurang ditadabur dipikir urang bakal mengarah kana tobat loba maca istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun urang boga anak bejaan sing hadeceng gitu lantaran ieu keur fatahna alaihim abwaaba kulli syai besi ka dituna akhadnahum bagtatan sing hadeceng. Adapun urusan Allah ngan urang ai geus tobat matuh ngeunaheun bae. Sing hade kata tangga urang anu judi teh sing hade ja ieu mah geus teu bisa temempan ku sungut kiai geus temempan ku Gusti Allah ieu mah geus tinggal nyiksa we cak Gusti Allah sia ku utusan aing ulama-ulama temempan ku aingna bae geus temempan cak nya mah naon deuk lupat ka mana sia ku aing digempakeun deui sia akhadnahum bagtatan naudzubillah min mantak geus bae lah batur mah teu ngadarengkeun urang bae nu ngadenge lobakeun urang istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Salurkeun fasilitas nu aya di urang pake syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu dibere ilmu tanjirkeun melalui ilmu, nu dibere tanaga tanjirkeun melalui tanaga, nu dibere wawasan tanjirkeun agama melalui wawasan, nu dibere wilayah tanjirkeun agama melalui wilayah, anu dibere harta tanjirkeun agama melalui harta. Eta fasilitas pamere Allah jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaya puji tangtu ka Gusti Allah nu mangeranan alam kabeh. Hartina puji ka Gusti teh lantaran ditulunganna para rasul dirusakna para kafirin ku Gusti Allah setelah teu daya teu upaya. Salila urang berdaya, urang kudu ngalaksanakeun daya jeung kekuatan urang. Kerahkeun daya jeung kekuatan urang untuk melawan musuh-musuh Allah. Ketika urang teu berdaya, tetapi urang teh geus terjepit jasa, doa ka Gusti Allah. Allah Maha Uninga, ke Allah anu nurunkeun adab langsung sakaligus. Kitu bae geus hese-hese. Kuari di Jakarta atuh pemilihan gubernur teh geus mulai kafir. Coba eta teh kumaha? Sagoreng-gorengna ai muslim pan rada deres, pasabagus-bagus kafir pan musuh walan tardo angkal yahudu walan nasor hatta tattabi'a millatahum. Ngaran kafir mah musuh bae. Sajahat-jahatna nu muslim lantaran eta mah maksiat ngaranna. Ta eta pan geus mulai diduet-duetkeun kos karena itu. Eta kakara hiji encan ka negara ka daerah-daerah nu seje. Geus jeung calon-calon ge nu bararagus deui. Ieu mah tinggal fatahna alaihim abwaaba kulli syai kadituna akhadnahum bag naudzubillah min zalik geus teu daya teu upaya engke bakal aya bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Deuleu dina alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ashabul fil geus teu daya teu upaya nu ngajagaan Baitullah serahkeun kudu ngajagaan aja nu Gusti abdi mangan sakadar ngurusan abdi bae jeung ngurusan onta abdi atuh ai Baitullah mah nu Gusti mangga jad teges-teges takawasa teh ya turun pan burung ababil kitu bae urang mah tah ieu selalu kitu jeung kitu ngan teu meunang kitu bae memehna tetep kudu berupaya urang ngalawan sekuat tenaga ketika nyana aksi nyeun seserang-serangan atawa nyana aya aksi pelecehan-pelecehan seperti film dan lain sebagainya ya otomatis nu mentak urang kuari encan kukumaha di luar negeri mah geus pohara memehna tetep urang ngadoakeun ka ahli-ahli Allah
Seagama orang nu aya di luar negeri, baik di Libya, di Irak, di Iran, gitu, di Saudi Arabia, Yaman dan lain sebagainya, Timur Tengah seagama atau di urang kabehan seagama, urang ngadoa mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, diberi istiqomahan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, sehingga tetap agama Allah tetap jaya, agama Allah tetap luhur melalui ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Can kaburu baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutashabbihan alaina fanatabi'al hawa. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.